Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah di akhir zaman baru dah jin ke baru gak hutang kabeh. Masya Allah. Penelian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek bus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek bus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalabatkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkan maneh ke neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetap masih culat cilik keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Menjejer mah kudu gejeburkeun ka seuneu. Mentek ditutup cak Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal nomor kahiji masa cepet. As-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum al-yaum kasa'ah as-sa'ah kal dakik dan atau dakik maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan orang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet kahiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masukana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Usim hujan dieusi ku panas, musim panas dieusi ku usim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan teu diperkirakan bulan eta hujan baik. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan teu diperkirakan bakal hujan henteu jadi genjlog waktu eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu berang hujan setahun kitu bae. Cuman eta hujan teh lain ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge perasaan cepet zaman. Nomor kedua waktu geus ada ngagenjlog kuari musim hujan musim panas. Mata Kangjeng Nabi Masya Allah ieu mujizat Kangjeng Nabi
kula wasok mutalaah di mujizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecerk hujan engke aya suara di berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atawa suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecerk hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala panas ongkoh usum hujan tapi panas ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan slow bapan kuari naik mobil do mau Fortuner AC-na gede tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngiriditan hutang kawin aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank. Nah iya ke di akhir zaman baru dah jin ke baru gak hutang kabeh. Masya Allah melihat hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing baik maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek bus kuya mah ka cai aya naon gerbek bus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalabatkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka jadi ngagejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah sahabat tetep masih culak-cileuk keneh bae masa sih cak hatena neraka kan seuneu mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kanjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat asana meureun aya kekeliruan di Kanjeng Nabi kan weruh sadurungna sahabat teh masih kene culak-cileuk banget teu percaya cak Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka disingkirkeun kunyana anjeula jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjeula wi bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus oh beranian jasa berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah berarti beneran nanya lah sahabat wani 5 ya Rasulullah kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa mendaftarkan diri hayang jadi bupati mendaftarkan diri hayang jadi gubernur mendaftarkan diri hayang jadi presiden hayang jadi menteri eta ngaranna menuju neraka jahanam ya Allah ya Rabbi urang lamun ngomong kos gitu kan bupati dah kiai bisa tok sama kos gitu mah sia lain mah keur ngaji sia daek ngadengekeun atuh teu kaji jadi mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos karari be nu laletik kae mungkin dia mah teu kudu ngaji geus sia jeung kiai Golkar bae ka ditu aing mah keur nyaritakeun akhir zaman mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia ieu teu bisa cenah macana emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab anu ahli surga mah bari maca kitab waduh cak mari maji mah geuning aing henteu
teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Hayu teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu beneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Mantak aing ngomong kos gitu teh, bibisaanan sama kiai sakeun teh. Ya tuh aja nih bibisan aing. Terus itu percaya sia. Atuh babagi bae ge di akhirat. Dah, jeung surga mah lain nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue ini sombongannya lah. Ai sombongan kitu mah mejeuna. Pajar baik bener lah sombong lah pangkorak sia. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadengeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Kiai partai tilok aing ye kuari nu ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Asalna lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun. Awas ya, ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener can sahabat. Ima ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik. Aduh, ya okos nurungan rangda. Eta teh ada udang di balik rangda eta kajeuneu ku wae. Aya rangda katabrak sepeda di ais. Eta teh lain sangais-gaisna. Mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cakna. Isukna aya nini-nini katabrak motor diantapkeun nya. Goblok gaji pendi blon. Korek ada udang di balik eta. Aduh, masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Tak Kangjeng Nabi. Aya gorod ketika embung karak ya. Masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka nu dagang ge. Sahabat kaget ge pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang bener sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir jah berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Tah geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling, geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil, atuh jadi negara ge maling, beda ngaran doang, yang masyarakat mah maling, yang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling. Bayan maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Oh bagus, sakit teh, itu nyahoan korupsinya mah. Sarua jeung air mineral, barang urang dibere ini air mineral, embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oh, oplok. Cak dina meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah.
Nih air mineral bagus nih. Embung ini mah. Air kudu dicampuran mineral. Ini. Udikna gebelah ditu deui udik. Tamati udik teh masih 2 kilometer ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho. Sudah ditekan situasi dan kondisi. Cak urang lembur teh mah kiai isian malulu, cenah ngomong aing mah teu betah. Orang lembur atau diberi bahasa kos gitu ternyata ndek inteleka jadi orang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae terus sekolah ye loba jasa nu tahan bahasa Indonesia teu betah aing mah emang teu betah teu bisa teu bisa aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas pokos orang rajek bahasa Jawa kebel-kebel Sunda deh banyak lagi. Aduh, masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng nan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam. Berangkat kabeh ka jahanam. Muka dua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna ma yusafiru malempang yas'auna melumpat sobat kaget penyelumuatan si ka jahanam koreng bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orangana lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan ke aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal dan nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae beus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sareng di Texas kuari mah teu nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda setik-etik acan ja akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman timimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelar di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebeja kan sajen kula doang eta geus aja mareli roti meuli roti garing belah ditu bae ieu kan minuman tuh wow barulut tempatna teh di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah meuli letik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran sia seuring emang ngarti teh naon sih maksudnya aya gambaran tuh pakai celana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dia kan banjang bawaan ka imah Masya Allah Karim beres
haji cari tanah kan hanya ngarokok kan tumuna ngarokok bebas ayalah tempat-tempat di bandara teh di itu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup kadinya keur asup mah kula sorangan meunang meureun samenit brus urang baru le datang marak calana make sakit ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia-manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara masyaallah karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu masyaallah tanyakeun ke kacamat ge pan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat camat anu gaul tapi camat saha itu jauh kalau waktu jauh gitu jauh jasa hiji 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit terus ya mah semuanya satelitnya tadi mana dasar lembur sih kampungan kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu teu lumpat ka neraka cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutik ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik agol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi agol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun sakurang saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ke Imam Mahdi turun datang ke Dajjal aya we hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerep satahu angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal dibarat geus eukeur malah nah ieu tinggal hujan ngecerep satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa masya Allah tetap orang memantat ngaji orang hayang salamet mudah-mudahan orang kabehan disalamatkan ku Gusti Allah keluarga orang pemajikan anak incu orang disalamatkan pamimpin orang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan diberi babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ke arah anu salamet amin ya rabbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun ceuk wal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milihna teu kudu keseluruhan negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita
nu hendak dipilih diangsongkeun 3 tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq aya 3 cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa. Nah ieu keur carita memilihna wal asau bai'atu ahlil ilmi wal ikdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa. Eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahli hilli wal iqdi. Geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih segala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam teu kudu ese dengan kiai kos gitu. Lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai ti ketua ti kandidat berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya aya kiai na nogos gitu aya lamun aya pang nyebutkeun saurang coba ulah isin saurang bae di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang Tangerang aya aya urang Pasar Kemis aya sia mah aya bae kagak deketan ka Cilomok sia sia mah ka aing meureun ka jeung kumaha ge dasarna sia mah ekstrim. Nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas ketua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu yes kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi ente sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil keuna ngengkeuy milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara nyana nu sok pidato rosyu wal naon gara-gara dituna finar ceknya ya Rasul murtasi finar nyogok yung narima sogok kan neraka hulunya anak tas diberi motor mio nah cekal huluna Aisyah ngomong goblok itu bareres kali dia kok jalan baru di kota Allahu Akbar
yang naon Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hes aitia tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar wayah azan hes kan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah ulah neulean batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak urang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat, cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi, ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas, ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpul untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi, berarti kesifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nya nama teu boga wawasan, teu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung nagara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku saeta nagara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jerona kan aya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu mah negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih, sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyarakeun nirwana, golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet, sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Numadak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni, teu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab lawan paling istimewa agama mah Islam, sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah, Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah, tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna matak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus ka ditu acak-acakan. Ya, khairul qurun qarni.
terus mayali ali. Nah berarti kangjeng Nabi terus sahabat tabiin tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman ngacak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ye anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan, urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh mudun ta saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salamatkeun diri urang, eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti diri urang. Batur mangan sakadar huhahe doang. Entek dan Syabdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri tanse datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu, ih pohara. Emang kunaon mantak resep sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit. Tuh kan? Aing resep jasa ka kiai itu batu. Emang kunaon kiai itu mah naon bae ge meunangnya nama. Itu karena menang baik, anu mengkredit menang, segala menang, kalau deposito menang, aing geunaheun. Kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah, kiai mah kudu kos kitu internasional. Aing resep jasa kajana mah. Benduna kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahanam keneh. Masyaallah. Dah ieu nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan. Di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi. Nu milihna ulama ru'asa wujuhin nas. Yakni nu kasipatan ku sipatus suhud, sifat adalah sahnyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema, ku tokoh-tokoh, ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mingpina dengan prima ngeunaheun teu calecek. Nomor kedua wa bistikhlafil imam wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadis. Tawi kilaiki iku fikih hadis. Hiji masyru'iyatu shalah 'alal maitati. Tawi kang awal iku den surat ada lain. Terus. Ayeuna naon? Utawi kang kabing awal iku jawazul halafi walange sumpah birun istilafin kalawal ngaranana amri sumpah litakidil amir waki karena ngukuhakan perkara kang tuniba menang sumpah tanpa dipenta deui lamun benernya ho untuk nguatan perkara nu terjadi langsung tandang tanpa dipenta heula abe selesai permasalahan. Kang kaping done jawazu sholahi kunang nyolati ala janazati fil masjid ingat jenazah ing dalam masjid menang nyolateun mayit di masjid padahal bangke maupun aya bangke reungit ge kudu dikaluarkeun di masjid geus aya bangke bangsat eta cek urang Melayu cek urang matumbila bangsat eta nu mentek dijuluki bangsat lantaran mun nyocot tilok bebeja entek bangsat. Kurangnya lamun aya naon bangsat sia. Jadi berarti tumbila sia.
wa bihi lan kalawan jawadu sholat qala Syafi'i ucap sapa Imam Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad wa karaha zalika lan ngamakruh kadzalika imang kono sholat alal janazah fil masjid sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik il masyhur anhu ing dalam kaul kang masyhur anhu saking Abu Hanifah lan Malik istadalalan amri ngadalilan ya Abu Hanifah lan Malik bi hadis Abi Hurairah kalawan hadis Abi Hurairah entek jengenaeun urang lamun bisa maca kitab ngobrol teh kudu jeung sasaha jeung kitab bae ngobrol teh nyaho urang informasi mondok mantek itu sadaria abe bisa ngobrol jeung kitab ngeuneuh gara ngobrol jeung kitab mah sabaris jajuh bae teu betah ngobrol jeung kitab mah sasaha ge nu betah tapi lamun ngobrol jeung nu biwirna bareng masyaallah poho kadahar poho kang inu mujianana mah tetep bae jeung urang berbes mareudang man shalla ala janazatin bil masjidi utawi sapa wong kunyolati yasin meninggal sejanazah ing dalam masjid fala syai'a lahu maka ora sawiji ku maujud lahu kadue man kitulah cenah wa isnaduhu dhaifun lan utawi isnad hadis iku kang dhaif cuman isnadna eta dhaif liana fihi salihun kena zadone iku tetep ing dalam hadis apaki soleh eta maula dawamah yang dadi peperdekaan dawamah kamana soalaihi Ahmadu kaya barang kang nasu ing atas mazhab Imam Ahmad soleh nu status maula dawamah untuk bisa dipertanggungjawabkeun ucapanana setiap hadis tu keluar di anjeunna eta dhaif sebab kurang jujur jelemana itulah caritaan hadis orang yang munaya informasi dia adalah jelemana woi diciku pae jelema gelis jasa teh adalah jelemana nu nyaritana potongan kumaha namun memang bener potongan nu jujur nu adil jeung nu nyaho kagelis deui ukuran gelisnya nada kos kumaha lantaran aya jelema asal lenggik wae gelis cenah jenting hidung ge eta teh ulah dipercaya kos itu atau jelema tukang kawin teh nyawon ka gelis sepenting mah liangan we nya beres tukang kawin nu jreg pamajikanana nyana opat urang hiji atuh menangan urang aduh menang loba doang jang naon tuh kalau gitu raribet lah pokoknya mending nu hiji tapi ngetrik masyaallah wa qad shalla Umaru ala Abi Bakrin bil masjid lan tebenyalati sapa Sayyidina Umar ing atas Abi Bakar ing dalam masjid wa shalla sahibun ala Umar fil masjid lan nyolati sebagai sahib ing atas Sayyidina Umar ing dalam masjid ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pupus nyalatin Sayyidina Umar di masjid ketika Sayyidina Umar pupus disolatin ku para sahabat di antara anu bertindak selaku imam adalah Suhaib di masjid zarwa baik masalah gitu an Abdurrahman wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi darubnil farid lan ikut tetap gadu Allah utawi puhane ki ibnil faridi
radhiyallahu anhu muga-muga nilar bendu safallahu anhu saking Ibnul Farid hayasu yaqulu sekira ngucap ya Ibnul Farid ing lafaz wala takum mimman tayasathu durusuhu bi'aithu istaqallat aqluhu astanafarat fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Jadi kiai ge sok nyanyi ngan nyanyina aya aturanana make not balok. Aya paranti-paranti nah tuh urang lamun endek ngalagu make bahar-bahar naon. Nah mantep lamun aya jelema nyanyi keluar berarti na baharna modal mulu dan atuh kanyahoan. Padahal tola al-badru badrun alaina badrun majana cik ahli sihir mah orang ngomongnya badrun aya alif laman tanya lamun orang nanti ahli bahar mah pasti majana tola al-badru alaina tapi kali bahar mulai al badrun ala itu mana kengar raji sih atuh ih wah tegak jibat insyaallah ngeunaheun urang boga patokan-patokan sebab asyiru fi babti syair siiran mah kumaha beuteung nu nyairkeun bae kumaha oma irama bae begadang jangan begadang tuh kumanya apa? Aduh, Gusti Allah nah kumana nyena siran matu. Jadi turutan ku urang atuh moal beres. Ieu. Fasama warana ilmun yaduquan madariki goyatil uquli salimah bisa disundakeun teh baharna paulun mafailun nah dipendi tama aduh atuh aya mendak kaji pendi sok salahan teh dukanya hoa gaya notna di dinya na salah teh budak teh kajian gua kumaha aja menang niru doang atuh aya paulun mafailun oleng nang aduh aing mah ngabibita siapa bukan saya teh ngaji gitu maksudna tah aing ngaji mah saya oh berarti Sunda ge aku sini tuh walau takulan ngajana sirami mani kuteta saking wong baya satu kang nyenangkeun ing mandurusuhu apa pirang-pirang tersana nekman Yesus takulat kalawan sakiran nungelani aku akal eman lastana farot lan narima mihin ya akalu Kasama bagai ku tetap ing dalam kene-kene bangunan istaqalat akluhu wastanafarat wara anakling dalam zaburin nakling ngali ilmu nutawi ilmu yaduku kang ngetrok-ngetrok ilmu nan madariki goyatil ukuli salimah saking pirang-pirang nemu ing sakehe katoging pirang-pirang akal kang salamet Kagadala goedahu minni wa anni aghadahu wa nafsi kanat min ata'in mumaddadah Manadala goedahu nampak sirahun ilmu saking isun
wa anilan saking sun awqadahu ngalam sirahu ing ilmu nafsi lan utawi awak ingsun kana sikwane ya nafsi Madatan iku memadatan iku kang den nawakeun minabain saking pawewe wa iza tanazata lan tatkala manggon sira ila alimil hikmati maring wong kang weruh ing ilmu hikmah wa huwa alimul tasri lan utaya alimul hikmah iku wong kang weruh ing nyarakeun wajadta maka bakal nemu sira azurupa ing pirang-pirang wawadahan mutafawiyatan ingkang narima beda-beda pisaropi wal uluwi ing dalam mulia lan luhur ala hasabi mazruf fatihah ing atas yang hitung-hitung sakeekang dan wadahan dening zuruf asbahan kana tau azimatan wa azminatan wa amkinatan iku pirang-pirang raga iku pirang-pirang jisim kana tanaya zuruf atau pirang-pirang masa atau pirang-pirang bangunan fal asbahu ta'zumu maka utawi pirang-pirang jasad atau raga iku agung ya asbah bisarapil arwah kalawan mulia pirang-pirang ruh fa in kana ruh maka lamun ana apa ruh iku arifan ta'rifatan billah kang weruhing Allah muka sifatan li asrari ratur kang ngabuka kang kabuka kadua pirang-pirang rahasia zat kanal badanul ladzi tawalaiha aziman syarifan maka ana apa badan kang awangku ya badan alaiha ing atase ruh iku kang agung tur kang mulia yukta basu minukang dan alat minu saking badan ubalan waru pirang-pirang cahaya wal asrarulan pirang-pirang rahasia itu baraku bihi ayan wa mayitan landan gaya lak barakah bihi kalawan apa bihi kalawan badan ayan wa mayitan daging arah urip lan arah mati wa yazdahi munazu ala qabrihi lan dadasakan sapa manusia ing atase kuburanane badan ayustas wa biturabihi lan den arah waras apa kalawan lebune badan urang ngabahas masalah wali. Ternyata orang muneangan ulah waka kana walina perjalanana baehelanan asa can manggih asa can leuh saumur buleud hulu urang kuari jelema anu niti kana perjalanan wali Allah. Lantaran atuh kudu pepegatan jeung kaladatan dunia di mana orang hayang jadi wali Allah otomatis kudu aya pembimbing anu ngarahkeun urang step by step satu tahap demi tahap lain terus sehingga orang datang ke dunia maksud ialah wusul ilallah. Di tahap awal kudu kumaha, tahap kedua kudu kumaha, tahap katilu kudu kumaha. Ialah nu hese teh pembimbing disebutna guru mursyid. Ngarahkeun urang kieu. Kitu baheula yang maneh teh kitu baheula mun babacaan eta baheula mun tingkah kudu ki tergantung ke guru na mereka eta murid sebab guru mursyid manyahoeun si ieu mah mun dibere ieu moal kuat si ieu mah mun dibere ieu moal kuat berena ieu heula
aya kahayang ieu teh budak teh menuju Allah ngan moal kuat ieu heula ke ieu heula tuh kitu teh nu nyahoeun persis kos ngaji bae amil heula bae jurumia heula karak naik ka sorop naik ka alfiah kitu teh sarua bae dina ilmu batin ge kitu bae itu ngaji ujug-ujug ka Fathul Muin bae teu ngaji sapina heula waduh watu hararese ngodiah-ngodiahkeun urang langsung ka SMA bae nyakolakeun anak teu di TK heula moal beres bantut kajen kukumaha bantut teh ya lamun dina sangu mah beres tapi lamun dina hui bantut atuh geus anggeus tamang ujianna lain nya bae nu ngarasakeun sakelilingna bakal nutupan irung kabehan gara-gara bantut ieu ge ngadidik wali bantut atuh irung ditutupan di lain-lain iyalah urusan ruhani leuwih berat tibatan urusan jasmani urusan rohani mah sebab gaib Allah mah gaib nu nganyahokeun ge nu gaib deui wari kieu ieu urang ieu datang ka dieu saha nu nitah eueuh nu nitah jasana jan dititahan ge ku pamajikan embung bae jasana jan dititahan ge ku kiai embung bae kiai nage anu encan katarik atau henteu bae ta eta teh urusan rohani nyelecep ka jero hate ta eta mah guruna tah nu kos kitu mah tah ta nu disebut ilham teh kos kitu mun hayang nyaho urang keur ngalamun da itu si jelema abring-abring yang dek ka mana nya ngaji ka mana ka Cilongok ngaji ngorakene ngaji can dibere ilham tah encan aya da ilham tah ge beureun tatanggana Muhammad Ilham lain deui teh mah seminggu 2 minggu 3 minggu Allah dek mere mah Allah dek mere lain deui ge urang mamana ngarahajinya ngarahaji kok ngarahaji sih aya naon sih tek we Allah mere ngaji sia ngaji aing hayang nyaho heula dibere ilhamna ku Allah Subhanahu wa taala kakarake ngaji sia hayang nyaho heula datang kadinya barang datang ka dieu wih joreng loba tukang baso datang kadinya we heula ta ilham teh ka baso mun lalaki mah meureunanan ka uduk kemudian ka naon deui sate naon deui ya meuli samping lah bangsa 20.000 ngahutang eta bae datang kadinya teh ilham teh minggu hareup di kudu kitu ya nang sata nu kos kitu teh eta nu mahal teh kos kitu teh ikeur carita zahir ieu mah keur carita zahir nang sata kos kitu teh eta nu mahal mah guruan teman nu kitu mah nu disebut ilmu guruan teh langsung Allah nu ngaguruan eta tah nu kos kitu mah hese ye eta aing ngaji di handapeun tangkal Ambon memang moal beres nu untung ieu mah atuh tukang kopi ka tengah aing tengah nya ka majelis ieu ngaji aing di majelis ye keluar ti majelis sia hareudang horeng di majelis mah aing dek di luar dicabut deui ta ilhamna tah dicabut deui di luar bae jak kadengi ieu gegedena mah bisa ngarokok ongkoh ngageser tah ieu mah keur carita nang saha ta kos kitu teh hese tah di Surabaya jelema ngahajang ngaji ka dieu teh panggilan saha nu nitah aya deui anu ti Kalimantan ngaji di Palembang naik pesawat ti ditu ti mana ti Aceh naik pesawat ka dieu eta teh ongkos teh sabaraha tersita waktu tenaga dan lain sebagainya panggilan saha anu nitah jadi geunggeureuskeun ye geus moal bisa lamun enggeus ku Allah dibere ilham ieu mun hayang nyaho ilham teh kos kitu wali teh dibere ilham ngan lain kos kitu mah bercarita ke sia wali deui datang ka dieu tapi nu teu dibere ilham mah ku Gusti Allah deukeut jeung pangajian endan ngomong kieu ya rarauh ngararaji nanaonan cek urang mengarugi-rugi
encan ongkos, encan capek, jauh ti Serang, ti Pandeglang, ti Merak, Nararaji, kadieuna naonan, nya main dahan le TV we, remote na diganti-ganti, trengkong, nep. Gitu deui. Eta teh urang mah ngomong, ih teu budak deket-deket teu ngaji kaliwatan ge henteu ngaji teu bisa dikitu-kitu rahasia Allah. Keur carita ilham teh hese mahal jasa takos kitu mah mahal teh. Aya nu geus ngaji, barang di ngaji oh jangan sebab kembali kana kesucian. Ngeunaheun beuki ngeunaheun istiqomah lah ngaji. Aya nu kieu sial da kiai nyinggungan aing bae. Goblok da kiai enggak saya mah moal ngaji-ngaji dicabut deui berarti ilham rahasia Allah tah makos kitu. Eta mahal teh kos kitu rahasia Allah tah kos kitu tah. Tapi teu bisa tah mah ku urang langsung Allah. Tah, kuari aya ilmu anu melalui akal digunakeun ku akal bae. Mana rukun wudu cak buru aya genep kahiji beungeut dua leungeun dan selanjutna karti urang penerimaan akal urang jeung pikiran urang normal. Nyangkutlah di jero hate dipraktekkeun ku urang ketika praktek urang ya akal urang langsung ya akal urang teh gerak genep ka sing hade ngan teu ngomong akal mun diomongkeun teh kos kitu sing hade genep ka henteu kudu dikitu-kitu geus aya dikitu-kitu deh genep ka lain taud genep ka ieu mun ditarjamahkeun hasil ngaji urang akal urang ngomong beres kalau wudu sesuai jeung ilmu urang nu meunang ti akal urang ku urang dipake eta teh ilmu syariat ngaran terus saya unggal poe teng aju guari urang salat rukuna 13 nya ada salah sia Jadi nangtung mun teu bisa nangtung diuk, mun teu bisa diuk ngedeng ngigir, mun teu bisa ngigir ngedeng nangkarak, mun teu bisa nangkarak isyarah ku mata, mun teu bisa ya tinggal paeh batus ya. Digerakkeun. Akal urang main, akal urang eta mah sesuai jeung ilmuna. Makin luhur ngaji ilmu syariatna, makin tapis atuh ngalempangkeun syariatna. Makin hati-hati sesuai jeung aturan syariatna. Eta mah kaharti kabege menang akal. Urang kuari. Tak ngaji Quran bisa, baca sholawat bisa, tahajud geus aya menang ti guru duha aya, salat hajat aya, berbagai babacaan aya. Kuari kurang dipraktekeun hudang urang dipeting sholli sunat tahajudi Allahu akbar. Beres 2 rakaat naik deui Allahu akbar sesuai jeung ilmu urang. Salam Allahu Akbar sesuai jeung otak jeung kemampuan tenaga urang. Beres maca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sakahayang. Beres dur subuh. Salat subuh, manta subuh maca Quran deui. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tamat aing. Allazi waswisu fi sudur. Tadi penting alif lam mim subuh tadi geus qul a'udzu birabbin nas. Hebat jasa tak budak tah. Atuh geus hebat jasa. Tadi penting tas tahajud alif lam mim, tas subuh geus qul a'udzu birabbin nas. Tamat berarti luar biasa. Cepet-cepet, Mbak. Atau kudu lengka-lengka. Yes, hadir salat zuhur, sholli sunatan zuhri, sholli sunatan qabla zuhri, Allahu akbar. Terus salat zuhur asar gitu kene, terus rutin sesuai jeung ilmu syara. Aju urang eta kos kitu teh bunga bisa ngalaksanakeun kos kitu teh bunga eta teh masih keneh tinarakal. Kana naon tama ilmu kos kitu mah. Nanaonan. Sebab eta mah atuh lah sapira ilmu zahir. Kadeuleu ku batur. Maca Quran kadeuleu ku batur, tahajud kadeuleu ku batur. Malah mah ngahudangkeun, udang tahajud barengan aing sia, tuturkeun aing. Beuki takabur bae.
begitu kabur baik jerona teu beres guys duha sia tuturkeun aing ye aing kiai sia awas sia mun teu nyebut kiai ditampilin sia ku aing tahun hareup aing ye naik mama nama awas sia mun teu nyebut mama ditampilin sia ku aing tahun hareup aing abuya begitu kabur tak eta ilmu zahir mah kos kitu nu mentak bulan ngalaksanakeun ngaji jeung santri ngaji jeung masyarakat salat tahajud tengah peuting beurang dan lain sebagainya eta kicituan teh bagus cek syariat bagus tetapi cek di dieu wala takulah aya anjeun mimman tayasat sudurusuhu termasuk kana salah sahiji jelema anu bungah jeung senang ka eta jelema dedersanana lalagaan teh ibadah dederasa teh ngaji Quran salat zahir panon gitu ngaranna sedekah zahir ceramah zahir dan lain sebagainya ulah bungah ku kitu lamun senang kos kitu bahaya eta mah sakadar akal bihaitsus taqallat aqluhu wa sanaparot eta mah sakadar kahartiku akal nampa ilmu ti guru syariat geus beres taleng eueuh deui eta mah kos kitu ya eta mah ibadah TK eta mah kos kitu teu saeutik bakal nangke kiai nu sing jarungkel di neraka mentak cak urang lembur hadena aing teh jadi kiai atuh kiai bae sing jarungkel atuh komo sia tolol kumaha tukang caramah mah geus bae pokona mah kabatur mah kudu sedekah dulurnya na pelit dulur sing ade kudu tahajud pugunya na di jalan keneh dikira tahajudna hararese jasa pokona anu ku urang kapanggih di mi'raj ya pangheula-heulana non kitu ngaranna pangbahaya bae jelema tukang mituturan batur tapi teu akur jeung pagaweanna etang keletana digunting sambungkeun deui digunting disambungkeun deui digunting disambungkeun deui eta teh anu caramahna sakadar neangan RP jang meuli RP itu kos gitu ngeri urang ngeri teteh kos gitu ya Allah ya Rabbi atau kiai yang dipuja-puja yang dicium tanganna kos Haji Fendi mun teu diciumnya nu marah ieu mah tuh panaing kiai itu bareres aya neraka teteh neraka nu kos gitu teh aduh bahaya teh saeutik kiai syariat mah nu sing jarungkel ka neraka Haji asa teu bareres bae teh kumaha tuh nu mana nu bener. Ieu mah pandek mensucikan diri. Ndek tasawuf. Jadi ngareken kualitas tasawuf kos kitu teh nanaonan. Atuh eta teh dibandingkeun jeung ulang lembur nu teu salat mah masih bagus. Kos kitu teh eta. Salatna kiai nu make sunah atuh leuwih bagus tibatan muridna nu teu make sunah. Cak zahir urusan batin diserahkan ke Gusti Allah. Syariat mah kitu bae di dalam mana. Urang nyaritakeun syariat nyanggakeun ka Gusti ya bisa na sakitu. Tapi ketika orang ngopenan hakikat melalui thariqah, nanaonan nu kos kitu. Sampah pinarakeun atuh kitu bae. Si Abdul Qadir nyaritakeun loba jasa bakalna jelema pamimpin agama nu ngacungkel di neraka lantaran pinuh ku ria, pinuh ku ujub, pinuh ku takabur. Sedengkeun mana kiai anu henteu ria? Mana coba ge? Teangan kiai nu henteu ria, hampir panggede-gedena ria kiai. Panggede-gedena nu hayang kalem kiai we pokona mah geus. Aja teu menang sambarangan sensitif kiai mah sakumaha budak parawan. Teu ditanya we, aduh budak goblok jasa. Ka kiai teu nanya. Teu ngomong hate. Kapanggih jeung jelema. Henteu punten, henteu kitu bae ge. Aduh, teu budak. Kapanggih je aing kot teu punten. Ketika punten deui. Punten kiai. Tuh, ka kiai mah kitu. Teu bener-benerna. Nek kira benerna tak kiai, teu dipuntenan nya ngomong jero hatena, dipuntenan ngomong. Lamun batin teu diurusan salilana kitu bae. Salilana kitu bae. Sok ditanya, ku ditanyana asa aing. Atuh kiai. Kun ka kiai teu nanya bahaya kawalat sia. Kiai. Ketika teu ditanya,
sial teh budak teu nanya ka aing teu kadeuleu tah naon matana aing pan aing teh abuya. Eueuh benerna. Kasalaman ka kiai. Dak teh cium tangan tolol teh budak. Ka kiai teh cium tangan. Kadanaan ku nyium suku. Jadi kiai alamatan Firaun. Ya Allah lagu. Ketikanya nasa salaman deh dicium tangannya. Oh, atuh untuk cium tangan bahayanya nama tsunami sia. Ndek iraha bener na ieu kiai, tak ieu keur carita Imam Ghazali diterjemahkeun ku bahasa urang. Geus kiai teh papi bahayana gede jasa kiai mah. Ditanya batin asa bangga. Teu ditanya nak batin asa dihinakeun. Oh, benerna. Nu matak kiai jeung tukang main gapleh hebatan tukang main gapleh. Iya tuh bener aja cek Imam Ghazali, cek Abdul Qadir. Lamun aya kiai teh eureun-eureun di jero hatena kos kitu, aing mah maningan berhadapan jeung jelema tukang judi. Tuh, cek aja adang maningaing atuh jeung kiai mah. Oh, sarwana teh kos kitu burung. Oh, nu bener lah. Oh, nu bener ieu teh tah. Iya maksudnya dek bener hati teh kitu-kitu heula diacak-acak heula supaya naon dia sadar pan ieu urang teh sadar. Urang teh ieu teh sadar ye. Kumaha teh sadarna? Ieu keur ngaji, pikiran lain keur ngaji lantaran tadi aya SMS. Ieu teh jahe. Keur nungguan di pengkolan. Sial kiai angel jasa ngajina. Je atuh sial ka aing atuh sia bae keluar. Teh keur carita batin. Kieu neuk gaji torikoh teh apa kieu kabeh ge? Acak-acak heula. Tatanan nu geus rapih cak zahir acak-acak. Supaya engke dibentukeun, Urang neuk ngabentuk we bolu kacangna. Tutuan sia. Aju kuanan anu gitu ngaranna teh anu neuk diadonan naon ngaranna? Teriguna adonan. Hijikeun, truk ngabentuk bakalna. Lamun teu diadonan kacang hijian, tariguna teu ditapi heula. Begitu tek jadi kue. Waduh isi kuat kue buatan saha ya kos kieu amat ieu. Teu beres, betek aduk-aduk heula acak-acak heula. Urang salat teh emang urang mah teu sadar. Salat urang teh cek Abdul Qadir mah edan. Kumaha emang edan? Atuh urang ke salat teu inget urang ke salat. Tuh bener jadi aja emang kitu bae. Teu inget urang ke salat. Urang teh teu inget urang di bawah ngalayang ka moal meureun sesuai jeung karesep hate urang. Jadi hate urang teh boga karesep setan ngancik didinya trek mulai begitu salat Allahu Akbar. Kuduna maka bayang maha agung Allah maha agung keagungan Allah teh nyieun langit serta eusina bumi serta eusina saha nu bisa nyieun modal kos kitu ngageter hate teh zikrullahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana kuduna mah ngageter lantaran urang keur baharep-harep jeung nu agung tapi pan urang henteu Allahu Akbar lamun nyon nu rada koning teh nu beureum tuh kurang bagus. Kalau nu beureum rada beureum kolot asana nu bagus. Tadi beureum kolot. Tapi eta kunaon oberkoan nya mieun teh. Kunaon kos kitu nya teh lah. Atuh maning pario bae. Pario mah bagus. Yo, atuh maningan ulah pario maningan Kawasaki. Imam mah ditu Gus Allah. Ngilu nya Allahu Akbar pas Kawasaki Allahu Akbar. Eta salat naon tak pas kitu teh eta teh ustad jeung kiai atuh komo santrina. Aja ustad ge kos kitu. Allahu Akbar. Ieu geus kebel motor bae ganti kudu ka apa saya. Apaan sanu kuari mah belkona bagus. Aya kaluhuran bagus eta sebenarnya. Warna hidung apa putih waktu itu bagus ini hidung. Ya tuh mending ngetren kuari mah warna putih. Lah warna mah babari yang penting mah duitna ieu masih kene kurang. Kurang sabaraha duit? Kurang 15 juta. Atuh 15 juta. Atuh lain kurang teu boga. Nah, eta kitu bae salat teh. Nah, eta teh sadar. Tapi kan lamun urang salat nu sadar mah Allahu Akbar.
mata, celi, irung, sungut, hate, leungeun, kabeh kabahasa Allahu Akbar. Sadar ieu teh aing teh keur nangtung. Sadar Allahu Akbar kabir. Kumpulkeun mata, celi, irung, leungeun, kabeh kabahasa hate urang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah. Terus berarti orang sadar urang teh keur maca eta. Urang mah teu sadar tak ieu hayang nyadarkeun bahwa urang keur kitu eta jasa. Lain teh nyaho atuh ustad jeung kiai mah jangan raho, tapi praktekna hese. Kunaon eta? Eta teh teu bisa dipaksakeun. Eta mah ngageser sorangan husu mah. Sakumaha ilham tadi pep 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 di mana kudu sejak ninggalkeun dunia mulai karesep urang ditinggalkeun kahayang urang rada ditinggalkeun saetik-saetik cek urang teh ja dunia mah dikumpulkeun ge bakal ditinggalkeun geus lah hate sia ulah resep ka dunia. Lantaran dihayang-hayang ge sia mah usahan teu naon teu. Moal aya tuh sia dek aya di mana? Ulah hayang ganti Avanza mun deuk Innova bae. Lebih parah sama kieu tolol tah mah. Tinggalkeun saeutik-saeutik. Akhrij hubbad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahid. Lamun urang yang cinta ka Allah, numun cinta ka Allah bakal khusyuk. Konsep mah kudu ditinggalkeun cinta dunia. Saeutik-saeutik teu bisa sakaligus. Mulai kurang saeutik-saeutik pakaian disederhanakeun, kendaraan disederhanakeun, kabeuli ya kendaraan nu mahal ngan lah deuk disederhanakeun. Aing lamun meuli Innova kabeuli lah Avanza bae. Tapi sing ikhlas. Ulah kieu geus beli Avanza kaduhung aing. Padahal mah duit aya. Atuh kunaon beli Avanza, ditumpakanna gegerdegan teu ngeunah. Jeung lompatna kurang kenceng, Innova mah rada bagus bae. Nah, kagok Innova mah mendingan ge Fortuner jeung atuh tah mah. Lain sadar tah mah. Bahwa pohara jasa tah mah. Nah justru ieu lah ieu. Neuk ngeuweuhkeun resep kana dunia. Hese urang lamun sosoranganan. Hese lamun sosoranganan maka nurunkeunlah guru. Tak ayana guru mursyid teh kos kitu. Lain sakadar zikir-zikir mah bisa baca kusia sapenting saanu gampangeun. Komo baca 40 poe, komo baca sabulat enteng tah mah. Tapi nu ngabimbing urang supaya urang ulah resep ka dunia tak eta tah jelema eta nu hese ge tah. Tatorekat teh neangan guru mursyid nu hese. Aya ge pagulituk haji mursyid. Tah ieu guru mursyid nu ngabimbing. Anu sia eta teh geus asal dituduhkeun ku nyana engke ge leuleus. Nurut urang. Nu mantak lamun ka guru mursyid teu nurut atuh moal jadi. Kudu nurut bae. Si anu geus ke ujung-ujungna nyana nyahoeun cara naklukkeun nafsuna si eta mah kudu kitu. Tah etalah guru mursyid nu kitu nu hese teh. Tah urang lamun bungah ku dederesan urang maca Quran aing saminggu sakali tamat aju bunga. Tertipu tamokos. Urang bisa salat sapenting 100 rakaat atawa 10 rakaat tahajud bunga tertipu tamokos kitu mah. Urang bisa salat dan puasa terus bete eureun-eureun urang teh tertipu tamokos kitu mah. Lain kitu tah mah urusanana sakadar akal. Ke nu istimewa mah ibadah di luar akal. Emang kitu aya. Ye. Diteruskan ku Ibnul Faridi, cek Ibnul Faridi cenah ka dieuna mana tadi teh fasama waro anakli. Di dinya aya ilmun yaduku anu ngetrokan an madariki goyatil ukuli salimah satu kangen akal urang bisa pindah. Wari mah ibadah teh geus lain ukuran akal deui. Ieu mah ukuranana ukuran makrifat ka Gusti Allah. Tah di dinya lah bakal manggih kangenahan. Lamun urang ngagunakeun akal cap
capek ibadah ka Gusti Allah teh capek luar biasa. Bisa urang 100 rakaat capek, bisa 10 rakaat capek. Capek teh ibadah kos kitu. Urang hayang maca Quran tamat saminggu, kadang-kadang 3 poe tamat. Capek sama kos kitu mah. Ieu jak ukuran jelema anu geus wauh ka Allah eueuhna naonan. Tapi urang anu can wauh ka Allah hayu bae terus, ke eureun deui sia. Loh, cek kiai ge eueuhna naonan yang moal maca Quran. Heuh, tolong. Atuh mah ieu mah keur carita deuk ngabebenah, ieu mah heulanan. Aduh, kayak oyak-oyakan di atas yang mal tahajud, yang mah capek. Gila untuk memperbaiki, gak geserkan diri orang. Beki bagus, beki bagus, beki bagus. Disatukangan eta teh horenganan aya ilmu anu bisa ngetrok ngabukakeun tina manggihan goyah ukulis salimah. Kumaha? Sok geura tampa ku anjeun ilmu ti kaula kula nu jadi guruna wa khaltahu cokot ku maneh ani ti kaula kula jadi guruna wa nafsi diri kuramakanat mumadatan min atoin dipersilakan untuk memberikan lantaran kula geus ngarasakeun. Lamun jelema geus boga rasa kakarek meunang ngaijazahkeun, lamun can boga rasa ulah wani-wani di torekat mah asar. Jelema ngaijazahkeun zikir torekat nyanana can usul ilallah, can boga rasa belah, can boga rasa sasar kajen kukumaha ge. Nu mantap kuari ambalaya toriko sasar. Lain sasar torekatna tapi dirina wani ngaijazahkeun can boga rasa. Nda kumaha atuh ngabebener batur ulah wakal batur sorangan bae heula mun nya norekatna ayo geura datangkeun. Ke lamun geus kapanggih we jangeuna horenganan tah kuari nyaritakeun kieu disatukankeun urang ibadah nu make akal menang nampa ti guru urang baik ilmu alat maupun ilmu fikih ajan usul fikihna katampung di akal dipraktekeun ku urang disatukankeun eta teh horenganan aya ilmu nu bisa nganyahokeun goyah-goyah ukulis salimah tanpa make akal. Kumaha engke ieu mah ngomong singkatna bae bakal kadeuleu hakikatna eta tangkal, bakal kadeuleu eta hakikatna daun, bakal kadeuleu eta hakikatna benda, bakal kadeuleu eta hakikatna jelema. Nu mantap ka jelema teh nyahoeun. Nyahoeun nya geus datang ka goyah ukulis salimah tanpa make akal. Teh kapanggih jeung jelema. Hayang kawin ieu budak. Hayang kawin, kapanggih deui jeung jelema. Hayang nyandung. Ayang kapanggih deui jeung jelema hayang aya kawin jeung nyandung aya ngan bobogaan geus teu mampu. Geus kajahoan bae pokona kajahoan bae geus. Geus kajahoan teh eta tetah ilmu nu kos kitu nu hese. Eta mah teu bisa ku urang teh diusahakeun kumaha carana moal bisa. Eta mah sakumaha tadi ngaji ilham ti Gusti Allah. Dak bae engke aya makrifat ka Gusti Allah setik dibere khusyuk. Khusyuk teh nikmat ge seueuh deui pangeunah-ngeunah khusyuk. Dibandingkeun jeung sorga masih kene ngeunahan khusyuk. Sorga dicaritakeun aya bidadari, sorga dicaritakeun aya bubuahan, sorga dicaritakeun kaagrengan. Eta mah benda, nu kos kitu mah benda. Paling-paling ge kurang didahar ojang ngeunah, kurang diinum ojang ngeunah, kurang dideuleu awewe ditumpakan ojang ngeunah. Tapi ieu mah ma'rifatullah mah leuwih ngeunah tibatan eta. Geus bae pokona lantaran jeung Allahna. Geus sorga eta bisa karasa keur di dunia kene, encan ka akhirat di dunia kene geus karasa kenikmatan sorga. Ini dicaritakeun ieu jeung Allah kapanggih jaga di sorga cak wali atuh teu kudu di sorga jaing mah kuari kapanggih. Jaing mah kapanggih jeung Allah. Kumaha kapanggih jeung Allah teh? Eta mah rahasia aing. Sia mah teu jauh jaing mah unggal salat kapanggih jeung Allah. Nu mantap aing mah di luar salat ge jaga kapanggih jeung Allah. Salat wali mah lain salat nu 5 waktu, per detik per menit salat bae. Lantaran kapanggih jeung nu nitah salat. Tah, geus hese tah mah ngomongna geus kos kitu mah geus hese, geus ngaco geus ngomongna tah. Tah eta teh waro'an nakli. Nah, disaburieun eta, disatukangeun eta aya goyatul ukulis salimah. Naon arif billah. Iyalah nu disebut makrifat khosoh.
Halatun iza wa salat abdus sumya arifan billah. Hiji tingkah nulis bisa mana datang kadinya disebut arif billah. Sahapi jelemaheunana aya ngan nyanana ge teu nembong-nembong. Lantaran lamun nyana nembongkeun kawalian batal kawalianana. Kawalian mah teu meunang ge tembong-tembong. Nu mantak urang didelege ku ari kiai tilok nembongkeun kawalian emang lain wali ye. Teu meunang. Nembongkeun karomahna ge termasuk batal. Nembongkeun karomah teh batal lamun lain keur kadesak. Mun keur kadesak kakarak dibere ku Allah tage ilham. Pokos Syekh Abdul Qadir ketika manehanana didatangan ku hiji jelema sanggeus didatangan teu percaya kana kawalianana seribaya teu naon teu percaya memantak naon deuk percaya deuk henteu. Tapi cateuna teh kula mah datang ka dieu justru hayang nyaho bahwa bener apa wali atau mandek percaya deuk henteu teu naon. Terus didesak henteu. Kula baca jauh-jauh ka dieu hayang nyaho coba iya bener apa henteu wali coba supaya kula ieu percaya anjeun wali. Teh kudu cek Syekh Abdul Qadir urusan percaya henteu mah tah kumaha anjeun bae jeung Allah. Mun ku Allah dibere percaya teu percaya, mun ku Allah teu dibere percaya teu henteu bae. Lain kitu cekna ieu ku saheng amat ka kutuban ente. Coba hayang nyawa ka dieu. Ditempelkeun leungeunna. Ka leungeun Syekh Abdul Qadir. Deuleu aya naon dirinya. Baitullah. Cak jana teh parahan. Sia hayang ka Baitullah mengalengkah gere kadinya. Ngalengkah nya kadinya tek jelema mah aya di dieu, tapi rarasana mah di Baitullah. Terus nyanda kadinya terus tawaf segala naon kebal paneta lalakon tah. Segala tawaf, segala minum zam-zam, segala salat, segala naon meuli korma segala. Geus beres kagara. Cek nya balik deui ka lawang eta, balik deui tek bae. Nyana di dinya keneh. Cek nya ai kula tadi jalan mana? Geus. Sia deuk percaya deuk henteu balik sia ka ditu. Kakarak nya di sujud ka Gusti Allah. Percaya maneh teh kutubul aulia. Tah eta kos kitu tah dileungeun tapi bisa nyebrang ka ditu kumaha? Coba nyana di dinya bae aja teu ka mana-mana. Tuh, eta teh karomah samodal kos kitu, Masya Allah luar biasa. Lumatak besi aya Haji Pudoli kakalayangan sih ade. Ya Allah, ngizwal ka arti karomah teh eta didesek. Jadi ketika urgen, terdesak, maka ditinggalikeun. Kakaraknya na hayang menta deui tuan, cek nya teh kula hayang ka Mekah deui. Eta maka ditu sia, cek Abdul Qadir, henteu hayang lewat leungeun tuan. Atuh sia mau modal ka ditu. Henteu kula mah hayang ulah modal ka ditu bisa, cek Abdul Qadir. Teu bisa tama lantaran kula ge dititah bae ku Gusti Allah anjeun supaya percaya. Henteu kula cenah rindu jasa hayang ka dieu. Mun rindu hayang kos kitu, lain kudu neuleuh di dieu. Maneh bae ku ari mah ka gunung ke dibere modal. Daek henteu wari mah ibadah ku kula rek dididik dasarnya nana endek ti waliun meureun. Daek Gusti pan maneh mah usaha dek ditinggalkeun usaha abdi moal hok moal Gusti lan moal tuan lantaran abdi mah resepan keneh neuleuleungeun dibandingkeun jeung neuleuh harta tuh geus beda kageser dibere neuleuleungeun deui leungeun kieu aya Baitullah ai Haji Hamid jeung sok mah lain dele di kuku tah bareng tek dele di kuku wih teh mah awewe aduh Gusti Allah mantap loba nu nurutan dukun tek dilele tuh cai dilele tuh nu malingna tuh ada lagu sia eta nu malingna ji eta mah kakakku lah atuh eta tungtung nama balik ka imam mau golok we kakak dikieu dukun mah tolol jurig teh mah teu bisa kitu ilmu karomah mah teu bisa dipermainkeun batal lamun dipermainkeun waya getihan-getihan bae waya kena golok bae waya apes-apes bae katembak pae tiloknya nama eta mah ketika nyana dibere maziah teh ku Allah henteu ngahaja geus Syekh Nawawi di Jakarta ketika ribut masalah kitu kiblat kakarak urgen bener cek Syekh Nawawi kitu gendong ka tembok deuleu tuh aya naon ji jeung Baitullah oh ieu masjid kurang ka dieu orang saeutik
Jadi dikitukeun doang. Aya di Surabaya mah dikorek-korek coba jangan aya peso dikorek-korek tuh. Mbah bolong dah, mbah bolong. Korek-korek tek bae. Coba dulu atuh coba itu loh itu mah. Coba orang ge di imah korek-korek coba ge. Cacing muka luar urang mah. Karawat gitu. Nah, ilmu nu mahal. Ilmu sakadar salat zahir, maca Quran zahir dan lain sebagainya zahir tertipu sama cek ahli hakikat. Ketika jelema nelusuri melalui tarekat datang ke ilmu hakikat, didinyalah aya madarik, aya enggon nemu nyampe kana goyatil ukulis salimah. Kuari mah salat geus lain make akal deui. Kuari mah wudu geus lain make akal deui. Kuari mah geus aya dina hakikat. Wudu hakikat, salat hakikat. Kumaha? Atuh teh mah kudu ahli hakikat. Zahirna mah biasa bae nu mentak aya kudu ku nyerewe tek geus. Aya nu ku ieu bae set dia. Geus. Eta mah kumaha nyana bae? Lantaran nyana mah teu keur wudu ge geus jeung Allah. Aju tinggal urang ye meunang nuturkeun eta teu meunang. Ketika wudu nanya kos kitu urang teu meunang ngamakmum sebab urang mah kakarak datang ka syariat. Teu bisa, ulah sailu-iluna, lamun sailu-iluna kos urang Arab. Urang Arab dahar di Indonesia dibere iung. Dibere iung. Barang dahar teh jak urang Arab, apa ini? Ini adalah pohon bambu. Enak ya. Geus bae cek nyana teh aing balik pokona neuk mawa aing awi cek nyana. Barang bener bae saminggu deui balik nyana digodot ku nyana awi. Awi nu panggedena nya dipasak wae di itu di Arab, dibawa tangkal awi ka ditu bebeja ka pamajikanna pasak. Pasak bagaimana tuh di Indonesia ge ngeunah. Saturut-turutna pugu di dieu mah iung. Ayeuna mawa awi nu kolot. Datang ka kiamat tujuanana. Teh teh saturut-turut. Watak ibadah teh ulah saturut-turut ge lantaran lamun saturut-turut teh nyahoeun. Pugu di dieu mah iung di ditu mah. Atuh awi. Satu pamajikanna terus bae datang ka pugu biak areng biak tuan jadi teu empuk-empuk. Teu bisa sia mah. Di Indonesia ge yasipu. Eta saturut-turut teh kos kitu sing hade. Urang ge lamun aya kiai luhur, air teh kartina mah ulah bae lanan, besi saturut-turutna. Lamun enggeus lain syariat mun nya nyaritakeun bab syariat mah tuturkeun bae. Lamun eta mah nu kos kitu mah tingkah ieu, lamun babna bab syariat kakarak tuturkeun. Lamun tingkah mah tingkahnya ge teu ngomong ieu. Kira-kira bakal batul noel ih jah heueuh. Kakaraknya naga icicing. Oh berarti lepas aing ye. Oh jadi ulah bunga ku sebab urang salat. Maka lain ukuran urang saperti ngaji ieu. Kaganggu urang. Urang kaganggu. Orang aing salat aing naon aing moal salat bisa kitu kan. Kaganggu ieu. Kan mentek teu meunang tarik teuing nyaritakeun tasawuf, nyaritakeun tarekat lain jeung ahlina teu meunang mentek sakieu ge geus lain laga padahal mah ieu lamun diteruskeun bahaya. Caritaan ieu lamun diteruskeun bahaya ieu. Teu meunang geus datang ka dieu bae. Lantaran lamun tek dicaritakeun sesuai jeung hikamna, oleng otak urang. Oleng, wah, geus asana di imah ge kieu beta jijing. Aduh, banyak lantas bae nu gede. Sak pamajikanna ka. Pan bareng balik ti Cilomok kiamat, si mah teu nyaho. Kunaon itu? Ibadah anu hebat mah aing hakikat teu kudu salat barenganan. Jadi kieu ieu. Tah, eta teh bakal kos kitu lamun diteruskeun teh bakal kos kitu. Bakal ngan teu meunang ku sakieu ge kakarak bag-baganna doang. Urang geus kuat tuh. Ngan urang geus ngarasakeun berarti sadar salat aing teh horeng salat lalagaan. Sadar ku sakitu bae berarti jang menempuh. Jang menempuh oh memperbaiki salat kumaha atuh ye. Memperbaiki atuh ayeuna mah ibadah anu hebat mah teu kudu maca Quran ngaduk-duk bae teu kudu. Jangan teu kudu ngaduk-duk bae waliullah teh tilok aya nu maca Quran ngaduk-duk bae tilok nya mah malah carang maca Quran wali mah. Kos urang mah gitu. Nya nama sayat tapi ngerenyet ka hate. Mun diteruskeun pae. Lantaran ieu kabayang jasa hakikatna. Atuh lamun datang ka hakikat moal bisa terus. Qul huwallahu ahad. Qul ucapkeun ku anjeun huwa Allah ahad.
Allah teh hiji dina zatna, hiji dina apalna, hiji dina sifatna, hiji. Kabayang apal Allah teh ya. Tapak pagawean Allah aya langit aya bumi. Tapak pagawean Allah teh aya laut aya gunung. Tapak pagawean Allah teh aya manusia. Di antara tapak pagawean teh aing. Berarti aing teh ieu teh tapak pagawean Allah. Geus nyanding, lain nyanding atuh geus karasa Allah teh ka diri urang. Moal terus dah. Qul huwallahu ahad, moal terus. Mantap pasti aya imam henteu terus. Pohon tama. Ese jeung ahli hakikat mah kos kitulah. Tak temenang hikam dijelas-jelaskeun nu aslina. Moal datang ieu jelema ngucapkeun hikam bagi jelema nu encan usul moal. Salah. Kadengen aja lain deui. Ngutarakeun hikamna bagi jelema anu encan ngambah lain deui. Tetep asa henteu ngepas bae. Asa henteu ngepas. Tapi nu jelema nu geus datang ka Gusti Allah, kunyana paling ge dipasi-pasi sakieu bae. Urang dahaga asa henteu puas ya naeknya nah. Asa henteu puas. Lantaran ngepas, mencara ngepas prak jaheueuh. Ngeunaheun kos urang ngaji lamun pas mubtada jadi mubtada teh kudu ropa nusah dijieun mubtada teh isim zat. Contona Zaidun, teh sing hade Zaidun teh contoh mubtada, ai Zaidun teh isim zat ge setiap isim zat sah dijieunkeun mubtada, ai hukumna engke mubtada teh ropa mubtada ambil ibtida. Geus ropana mubtada teh ku ibtida ari ibtida teh amil maknawi ai amil maknawi malah tudku bilisan bilain wala bilisan jadi pas oh jaheueuh coba lamun ai jelema ngajar ilmu nahwu nu teu nyahoun kan ilmu nahwu Zaidun jadi mubtada hukumna rafa cak murina teh naon deui ai Zaidun nu mantap dijieunkeun mubtada kuna sia ulah ngomong ngan pokona mah Zaidun teh rafa bae mubtada geus sakitu bae sia ulah sok jauh aing ge ngan sakitu doang. Cak muridna ngambang amat ya. Tuh ngambang bae lantaran henteu mendasar. Takomu ieu mah ilmu ruhani. Nah, jadi kesimpulanana aya nu ibadah make ilmu syariat nu katampa ku akal. Geus digunakeunana ge sesuai jeung ilmu hasil nampa akalna. Mun make akal capek. Aya ilmu di luar akal ngaranna ilmu hakikat eta mah kudu ditata heula suluk ngaranna geus kudu boga guru carana mana heula ai intina mah geus kanyahoan tinggalkeunlah cinta dunia tinggalkeunlah kaladatan dunia engke bakal ngageser ngeunaheun ka panggih jeung Allah salila teu ngageser salila urang cinta bae ka dunia resep bae ka dunia sakikieuna bae urang dipaksakeun ge ka ditu moal bisa sebab kuncina hayang ka alam nu itu kudu ninggalkeun alam nu ieu. Nah, kurang ke bakal dicaritakeun hiji-hijina urayan daripada Ibnu Faridi ieu. Mana urayanana wa idza nazalta wallahu a'lam.